Ayeuna orang balik deui kana pamadegan. Nyaeta orang teh ulah keluar, ulah leupas tina pangabdian ka Gusti Allah. Da kana kulit banget namun orang mundut pitulung kanu kagungan terus-terusan tapi orang nyincang dina pangabdian. Sabab naon? Sabab cek pangandikana Gusti Allah teu pati-pati kami ngajadikeun jin jeung manusia anu pikeun ngabdi ka kami. Ari nu disebut ngabdi nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh saluyu jeung katerangan-katerangan hukum Gusti Allah. Cindekna anu kadituna nyaeta matak jalametkeun ka urang masing-masing ti dunya nepi ka akhirat. Leuletikana nama saperti lamun urang nyingkirkeun cucuk atawa beling ti jalan eta ge kaasup kana pangabdian. Eta teh mangrupakeun cabang terendahna tina iman. Jadi tong borosa bulan, tong borosa minggu, tong borosa poe, tong borosa jam, tong borosa menit, sok sadajan sadetik kesempatan pikeun nyencang tina pangabdian ka zat nu kagungan urang sadaya. Pangeran mah geus leuwih ti heula muji ka urang. Di antara mujina ka urang nyaeta ku diayakeunana urang sarerea tina eueuh. Sanggeusna diayakeun tina eueuh tuluy ditumrapan ku kamuliaan ku kaagungan anjeunna di antarana nyaeta ku akal, ku budi, ku cipta, ku pamilih, ku rasa jeung perasaan. Sok rasakeun ku anjeun kawelasna, kaasihna, kadeudeuhna pangeran anu ngancik dina wujud anjeun sorangan. Cabak eta pigeulang leungeun aya nu nyut-nyutan unggal detik ti mimiti hirup nepikeun ka lahir ka dunya nepi ka wanci kiwari. Pan lain menang anjeun eta teh da anjeun mah teu ngahajakeun lin. Pan anjeun mah teu ngahajakeun ngarenghap, tengah haja ngiceup, tengah haja manjangkeun buuk, manjangkeun kuku, tengah haja ngalirkeun getih tina jantung. Karena sakabeh syaraf, karena sakabeh urat ti luhur ka handap sakujur awak. Angin eta melulu ku kudrat iradat nu kagungan anjeun. Hartina kawelas kaasih kadeudeuh pangeran ka anjeun teu leupas tina diri anjeun. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap poe ti mimiti anjeun lahir nepi ka ayeuna anjeun geus sagede kieu. Anu matak palebah dieu geura rumasakeun. Sababan eta karasa dina wujud anjeun nikmat-nikmat kagungan pangeran wungkul. Di luhur sausap rambut nepi ka handap sahibas dampal. Eta teh nikmat-nikmat kagungan pangeran anu kacida mahalna lamun dihargakeun mah. Saking kumahal-mahalna nepi ka eueuh anu ngajualna. Aya nu jualan ceuli jeung dengena, aya nu jualan panon jeung awasna, nu jualan irung jeung angseuna, nu jualan letah jeung rasana, nu jualan jantung jeung denyutna, nu jualan otak jeung pikirna.
jualan akal, jualan lambung, jual ginjal, ngajual liver aya teu karasa henteu yen eta teh mangrupakeun kawelas kaasih kadodeuhna pangeran urang sadaya ka diri urang masing-masing. Sabab dawuhan anjeunna Fa'ahbabtu li urab faholaktul khalqi likai urab. Jadi anjeun teh makhluk anu dijadikeun ku pangeran dumasar kana kacinta anjeunna. Anjeun dimaujudkeun tina wujud kagungan anjeunna. Anjeun dihirupkeun ku hirup kagungan anjeunna. Anjeun disipatan ku pirang-pirang sifat kagungan anjeunna, dimuliakeun ku kamuliaan kagungan anjeunna. Taeta sakabeh kaagungan-kaagungan, sakabeh kaahengan-kaahengan, sakabeh nikmat-nikmat teh geus kumpul dina wujud anjeun sorangan. Geus karasa henteu. Lamun karasa gera rumasa gera syukurkeun eta pirang-pirang nikmat, eta pirang-pirang kagungan pangeran anu ngancik dina wujud orang masing-masing, gera syukurkeun ku anjeun ku cara ngadegkeun pangabdian ka anjeunna. Dina ngalaksanakeun pangabdian ka anjeunna, inditna ulah tina durukan. Mun inditna tina durukan kadituna bakal jadi bangbaraan anu akhirna bakal jadi lebu. Nu inditna tina durukan mah contona tah ieu budak ngora bogoh kasih ijot, ku si ijot ditolak, ku sabab ditolak pan karasa kana hate teh heueuh nyeri cenah nepi ka aya laguna pan. Datina nyeri hate tuluy maneh migawe ibadah, migawe amal-amal kaheratan. Saperti diantarana berangna puasa, petingna qiyamul lail, petingna ngadekul wirid, sapeting jeput, jeung sajabana berang peting ngadua hayang menangkeun eta si ijot. Kusabab tadi inditna tina nyeri hate. Mangka dina beunangna eta awewe anu ngaran si ijot teh kumaneh bakal dijadikeun kasempetan pikeun males ka nyeri hate maneh. Anu antukna eta si ijot teh kumaneh lain dipupusti, lain dimuliakeun, tapi kumaneh ngadon dinyeri. Nganyerina kalawan ku cara anu ngaleuwihi, kusabab maneh hayang puas, hayang ningali si ijot ngarasakeun kanyeri anu leuwih tina kanyeri anu kungsi kumaneh ka alaman. Ari ngaran nganiaya, ari ngaran nganyeri kana hate batur teh kumaha hukumna? Nah hatu dolim gitu kira-kira na pagawean nu kitu, nah hatu doraka anu kitu teh jang. Ari nu dolim jeung doraka kumaha akhirna? Cilaka. Tah kitu nu inditna tina durukan mah kadituna teh asupna teh kana katunggaraan, kana kacilakaan. Cokolot ya mah nu kitu teh disebutna ngijing sila bengkok sinembah. Artina dina migawe amal ibadah ulah kalawan karapawan nafsu kasetanan,
ulah indit tina angkara murka, ulah inditna hubud dunya, ulah indit tina rereget, tapi inditna tina kebersihan hati jeung kamurnian jiwa. Teu aya nu dilirik ku panon, teu aya nu diseja ku hate, angin ngagungkeun ka anjeunna wungkul, angin dina raraga tasyakuru binikmat. Daku sabab tadi geus karasa piwelas pi asih pideudeuna pangeran ku ngalangkungan rupa-rupa nikmat anu ngancik dina awak urang masing-masing. Jadi orang memeh nangtung dina salat, memeh sila dina padikiran, poloskeun heula hate, buligiran heula jiwa tina pirang-pirang durukan anu ngabaju miraga sukma, saperti rupa-rupa obsesi kana aliyah dunya, nu hayang menangkeun geulis wae aya, nu hayang sakti wae aya, nu hayang beunghar wae aya, nu hayang naik tahta wae aya, jeung sajabana nya kitu deui ujub ria jeung takabur lesotkeun ku anjeun, eta kabeh mangrupakeun durukan. Tong tidinya inditna lamun erek ngabdi ka nu kagungan mah inditna teh nyaeta tina hate anu ikhlas. Sabab lamun urang inditna tina hubud dunya pan geus dicontohan ku kanyataan kahirupan anu geus kalangkung, di antarana di zaman Kangjeng Nabi Muhammad pan aya anu ngaranna salabah, di zaman Kangjeng Nabi Musa aya anu ngaranna Qarun. Eta Qarun jeung salabah teh tadi nama ahli ibadah eta teh, tapi dina hatena kancikan ku hubud dunya, hatena kancikan ku obsesi kana kasenangan kana pirang-pirang rarangken dunya saperti kana kebeungharan anu tungtungna mah urang pan geus nyaho karituna teh manehna teh jadi jalma-jalma anu cilaka. Jadi peryogi diuningakeun, peryogi diparhatikeun ku saha wae nu hadir di dieu anu erek ngabdi kanu kagunganana. Poloskeun eta hate, poloskeun eta jiwa tina pirang-pirang rereged anu tadi. Sabab numutkeun pangandikana Gusti Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, jeung kami teu marentahkeun ka marane sakabeh angin pikeun ngabdi ka kami ku pangabdian anu ikhlas. Jadi orang yang sing nyaho yen dina ngadegkeun pangabdian teh dibutuhkeun perjuangan, dina perjuangan teh dibutuhkeun pengorbanan, dina pengorbanan teh dibutuhkeun ridho jeung ikhlas, dina ridho jeung ikhlas pan dibutuhkeun karena Allah. Itu artina ikhlas teh urang dina migawe amal naon wae, khususna amal-amal anu hade udaganana lain ka dunya lain ka akhirat,
tapi kudu bablas langsung kadatmu kagungan dunya rawuh akhirat.